Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak guru anu kusim kuring dipihormat, sareng rarencangan anu kusim kuring dipiherman. Puji syukur urang sanggakeun kana Maha Kawasa nu tos ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadaya supados tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat wal afiat. Terhilap sholawat sinara salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka palakuargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari pendidikan teh penting pisan. Pendidikan mere loba ilmu pikeun urang salarea. Kaayaan pendidikan urang jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan oge jadi rencana urang ka hareupna dek jadi naon. Kumeunangna ilmu tina pendidikan, urang jadi bisa gampang miboga karir atawa urang oge bisa gampang neangan pagawean nu alus nu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu junun, nu bener jeung nu pastina jujur, urang pasti bisa jadi jalma nu sukses, miboga prestasi nu cemerlang, tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung nagara. Hadirin anu salinggih rupina cekap sakieu biantara ti simkuring hapunten bilih aya saur teu kaukur basa teu kareka atanapi ucap anu kirang dina lalapna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.